Agung ya babarwete wete samia rempel godonge pang-pange sekar mekar inggale ya inggali Ayu Agung babarwete samia rempel samia pang-pange sekar mekar inggali si pandan arum si pandan kacarios di tengah leuweung memang ye leuweung lain leuweung samanea leuweung gonggong si magonggong tempat siluman silemin jin parakasakan generwo aya dia leuweung itu kaayaanna di tengah leuweung aya dua buta anu salamina ngajaga ieu leuweung ari buta teh ngaranna Maruta sareng Maruti anu ngajaga ieu beungeutna leuweung amer kiwari dina mangsa pecat sawed kinten-kinten tabu 810 duanana tujuh paguneman kayaanana jadi tang kadia bak bawa bakomole tadi menang nektekan tadi jeung pahpirna kadia urang linting jeung akang di bawa kopi tadi menang nutu di kebeneran ya akang boga gula kawung menang ngagodogeun kamari di bawa ka di sae kang walau bangkong miluan nyanyi nepi ka kompak kita bangkong aing nyanyi milu nyanyi dimimiti bangkong korodok nepi ka bangkong hejo suike cakung belentuk bangkong catang kabeh miluan bangkong bikang oge miluan kira dengekeun bangkong bikang iluan sora aing walau
ngakeun anjing. Walau nepi ka kompak ieu bangkong. Da ge sina disebut bangkong wae. Panas bere bonus. Elah komo eta bangkong anakna bancet. Buruy. Ngaranna teh Naila. Urang geruan ge buruy bangkong anakna ye. Naila. Kah? Naila. Kah? Anjing. Kadenge ku sia Naila bekah. Turutan om neng Naila. Boleh. Walau terupan om. Ciao. Walau. Lemes jebrok dikawin gua. Walau. Edan aja. Walau. Saya cecengiran goblok jadi. Walau. Kumaha kah? Aisyah kalah cecengiran. Walau. Sok make ah. Walau. Goblok anjing. Alah, aing calana teu pupukuh jadi seret. Ngalalarti kan kitu mah. Cacak eta bancetna. Buyur komo ieu inungna. Inung bangkong ye wah. Babon sang kodok sang kodok sang bango aja gitu mah mudah-mudahan menerkeun aing jadi anggo mere celah kain deh suka bener sang kodok ya inungna bangkong ya King Kong bangkong ya. Kasepuhan bangkong Ibu Hajah Lilis Master Bangkong Ibu Lilis Jinawi naon aji goblok siapa sih naon kieu bangkong teh kieu hayang nu kumaha gitu kah kitu jiga budak awewe teh mah naon tah mah bekah engke teh geura moal mah cing sok atuh Bu Lilis kah aji sorana geus Gurawa ieu aji mau balik ieu turun mesin sorana geus turun mesin wah mau teu ramueuk wah teu jiga stadion mah turutan abdi Bu Lilis walau oke aji oke bodoh oke golowo oke aji sia teh sinen geng motor goblok teh naon we lah sok walau kalah kakak surupan aja
hayang pendak sareng Bapak Camat. Bapak Haji Yayan DPR anu mana? Ngadon nyamat goblok. Bangkong korowong. Wah, aing kadohong nyokot sinenu ieu aja kah. Dibawa ke rumah sakit jiwa di suan dengan cagur. Acan sih di koge. Acan. Jadi, Kang, tadi di hayang nepo bangkong gelo. Wanci purit surya rek pamit. Hujan letik ngaririntik. Goyang bersama-sama. Kilapan pating kolebat. Sisi basisir Jayanti. Najan di barengan Kilapan Kilapan pating kolebat. Sisi basisir Jayanti. Kayak naon sarekang. Lain di meni urang bunga-bunga po ieu nya Kang urang bunga-bunga dina waktu nya Kang. Lain urang teh Kang wapoe ngajaga leuweung meni eueuh nu ngagaji. Naon meni eueuh nu ngagaji? Ish, nama kajeug eueuh nu ngagaji. Ari urang bisa hirup di dieu teh dahareun pan di leuweung teh kadu, picung, kupa, nangka, geredog, ceremek. Apan eta teh gaji ulah. Wah yang juga batur ya tukang kabeli motor, beda deui. Beda deui jeung urang paneuweun nu muji teh Kang. Lamun digawe di ulah hayang kapuji ku batur. Ulah hayang pupujieun keun we. Ulah hayang ditilai ku jelema urang mah. Lamun ditilai ku jelema mata ku jiwa. Mending ditilai ku numur beng alam we. Nya, leres Kang ngajaga ieu leuweung disabab tingali leuweung bedi tu manggeus hancur. Leuweung tatangga mah apan katingali wabah jeung musibah wae anu tumiba banjir erosi jeung sajabana. Nya, bener Kang. Apan ieu mah dijaga ku pamali leuweung tetep lestari. Tapi tingali leuweung belah kidul dijaga ku jelema leuweung ngadon beak. Nya, kadang-kadang nu ngajaga ge maling kai. Oh nya Kang, oh. Mending ku urang ku pamali. Wir bendra. Barang irayina ningali kabelah lebab. Manuk cinggal lebar kayaanana. Recep monyet di saradat cing lantung bari lalumpatan ieu monyet. Sasatuan kayaanana ngasrek jika nu mangih karwas juga nu mangih kasieun. Itu jaring carita. Kang, tingali itu dulu itu manuk riap itu kunaon. Dala itu manuk buk rabeng Kang. Dulu itu monyet Kang racleng gitu. Dah itu jadi monyet si goblok. Kayaknya si monyet lapar goblok ini nyaho. Ay kunaon Kang teuing di aya naon cing darok Kang hayulah tepuk ayo jadi. Aya sanes teh nya eta kaganggu ku Raden Bima anu ngapapadan tangkal ka
Woi. Yo. Woi. Turun goblok. What? Woi. 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 Turun goblok. Saha edan. Ketenela ningali ketenela edan ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang ngalaga hingkang samya ngalaga anu ngababad leuweung teh saha goblok jelema teh jeung ngagerung turunan elep mogok sih teh anu ngababad leuweung saha aing aing saha ngaran sia aing Bima bener anu ngababad teh maneh aing goblok nepi ka sektaran kieu aing sia teh gablek polo goblok kurang ajar teh diwaras teh apa teu ngalaglek impres teu ngalaglek sakola sia teh balukarna kumaha ngababad leuweung kurang ajar sia teh tabina-bina teuing anjir Kang di tangga jago ngaing beak kurang ajar taumat awut-awutan nu ngababad leuweung saha aing kurang ajar tabina-bina teuing teh gablok kela ya leseuh kela kurang ajar sia jelema teh goblok tabina-bina teuing jahat sia setan taumat rek dipanen beak kurang aja anjir terong aing bubuk anjir hancur dalam kebon suuk hancur ala kahang aduh mengenai yang beli jaket kela diulang tanya heula bisi teu apaleun saha sangaran aing Bima anjir sorana goblok edan di Kang jelema anjir jangkung gede kieu Kang sakede kumaha kanyutna hiji lemana urang mah dalam leutik biasana jangkung gede mah leutik jadi ngaran maneh teh aing Bima urang mana maneh aku saking astina aku saking astina sia saha ngaran aing Maruta anu tukang teu kudu apa goblok da yang wawuh jeung sia tukang ngarungsak sia Bima anda apa Aisyah teu mikir dititaku saha tuh nu nita aing we aing maksud aing Bima ngate apa sia balukarna ngababad leuweung apa lain atuh naha ieu dharma aing dharma aing nyaeta aing janji ka hiji jelema pikeun ngababad ieu leuweung ya sanajan maneh geus janji ari janji na matak bebahayaeun mah teu naon bolai eta keyakinan sia tapi keyakinan aing beda jeung sia Bim anda apa kieu we ya rek balik ayeuna moal Kang tonyok Kang cicing ditonyok kumaha teh rek balik apa moal gua bisa aing sacana ieu leuweung dibabad kabeh goblok sia anjir ya nata apa aing malakai teh 90 tahun apa lain atuh naha ieu leuweung teh kaasup ka nagara Astina berarti ieu leuweung digunakeun ku aing sanajan kaasup nagara Astina tapi tetep lamun ieu leuweung kusa dibabad anu balukarna masyarakat dirihana pakal utang-utang tanggung jawab aing jelema kateas ke koplok situ ke
jeung tibatan aing jalir janji leuwih hade aing paeh di dieu. Oh, hayang paeh sia teh. Lain hayang paeh aing. Jeung tibatan aing jalir janji. Ke Bim urang rek mere kasempetan ka di dinya Bim. Hah? Ayeuna ku aing eta nu hektarankeun bae di Ayuman ku aing tangga kaidal aing loba keneh binihna. Mane balik di sia, teu bisa. Ngahalangan kana pamangsudan aing. Berarti pakan hareupeun aing. Edan. Buset. Buset loba ngomong anjing. Dah dek. Nya sia eta mah. Sarantnya adi aing sarenteng sanu kayangan. Ade dek. Aduh aing. Macam layu lawan kurang ajar sia teu menang di papatahan goblok. Maju sia anjir. Wah ini podaran saya dipakai si pejit wah maju. Wap, oi. Hiap, oi. Wap, oi. Hiap, oi. Anjir, edan kuat goblok. Hiap, oi. Anjir. Sungut ditajong goblok. Mana sukuna bau dikotok. Kurang ajar. Oi. Hiap, oi. Oi. Alah. Dik, oi. Kang. Shut out, Dik. Alah Kang. Hampura si ganti si Bima makasih goblok. Atuh nama ke lololan tadi ya. Kurang ajar kawas nu kakara wis itu kurang ajar. Kurang ajar baju what? Goblok teh ya. What? Kurang siap. Alah, Kang. Gandeng goblok sih teh. Waktu tukang ku aing kita rabu raketek tetekin ka dia krek tengkas dia tidak kurang ajar sia Aji gandeng. wakala katingali kalangkang na kuy aduh Alah. aduh Alah. aduh Alah. aduh berarti yun aduh ayo kena ni Alah. aduh Alah. aduh Mana tahan. aduh Mana tahan. aduh Mana tahan. jadi aing kebawakeun goblok setan sia enjoy aing
diraksukan kabaya nambihan cahayana wah dang dosan sederhana wah mojang priangan diraksukan kabaya Velocity si Bima. Oh, daing mah serap. Serap. Alah, Bim. Alah, Bim, kela Bim. Anjing lain bandrak-bandrak ke ni jelema kang. Alah, muridna Tyson, beureun. Tyson lain Tyson. Atawa tai ucing. Bim. Naon? Benar maneh teh mah mulang Bima. Wah bisai. Tong borosian wah halangan dedemit dewa ngahalangan ku aing dipabot. Hulu ieu jelema. Nepi kawanian-wanian teuing ieu jelema. Ya ari anjeun moal bisa dicarek mah Bim. Aing rek balaka we ka maneh Bima. Balaka naon? Ya bener nama aing teh Bima lain urang dieu. Urang mana maneh? Aing urang Banjar goblok jalan urang dieu. Urang mana sia? Tingali Bima kumaneh. Lajeng. Ieu dua denawa pelikat syati pulang ka asal. Da dia dua dewa isawarga maniloka nyaeta Batara Indra Dewa Petir sareng Batara Bayu Dewa Angin itu jaring carita Deni Rahing Tang Samya Salin Busana Deni Rahing Tang Samya Salin Busana Salin jadi dewa anjeun teh. Kaula dewa Bima, dewa naon ye? Kaula dewa Indra, dewa Petir. Oh ieu Zeus teh ieu. Ya beda-beda nyebut kaula teh Bima. Kaula Batara Bayu Bima. Bayu bener. Naon maksudna si dewa ngahalangan aing? Bima kaula teh kautus yang otipati jagat nata raja Triloka. Nyaeta Batara Guru kang ngahalangan anjeun kapapat di leuweung. Naha? Saya ngahalangan pamaksudan aing. Eyang teh ieu teh hiji ngabulkeun doa tuang ibu Kunti Nalibrata. Doa ibu pun tuang ibu Kunti teh tembus ka jagat Suralaya. Para dewa pating karaja, para widadari pating jarit ingeung di sawarga. Doa tuang ibu tembus ka jagat Suralaya. Nyata sangkan anjeun tetulus ka babad ieu leuweung. Tak eyang tengah halangan anjeun. Tapi geningan anjeun keukeuh. Bejakeun ka si ibu. Doana balikeun ulah aing tidak balik tapi aing cing salabet. Ibu dak ampun. Hese pisan. Bima di jero teh loba pisan dedemit. Jurig sakti. Setan kumawasa boleh mulia tibatan manusia. Ari maneh teh sieun ku jurig? Henteu. Berarti wani? Henteu. Sieun henteu teh sieun henteu. Ari kasieun maneh naon Bima? Kasieun aing. Bener, sieun coplok iman kanu ngumpul bengalam aing. Coplok iman jeung takwa ka pangeran eta nu kasieun ku aing. Hebat ti budaknya. Ya, luar biasa Bima lamun kitu carana. Pek ku eyang diidinan anjeun asup ka ieu leuweung babad ieu leuweung pek kumanjeun. Ngan eyang rek mere hadiah ka anjeun. Hadiah naon?
Tah berhadiah lanjut. Ieu teh obor, lain obor. Ieu teh gada naon? Ieu gada teh boga ngaran. Ngaran naon? Gada rujak polo. Gada rujak polo, bener. Sok. Lamun ieu milik anjeun ieu gada apakah ka bawah? Mana sok ka bawah? Tira nu kieu nu ki patutu. Edan. Milikna meureun ieu. Kaula mah kudu dijampean heula. Ieu mah joki riwil we. Lain samanea ieu budak 75 manea ieu budak teh. Nya. Cok akang mah 74. Kaluarna mah 73. Pek Bima lamun kitu carana kumaha anjeun ngan kade beuki jero beuki loba siluman. Nuhun di bejaan yang pek mangga. Eyang rek pulang ka sono. Asa dibere senjata, dibere alat ieu Bima ku dewa. Atuh leuwih gampang ieu Bima nyenak gada rujak polo tatangkalan beuki tereh dituaran ku Arya Bima. Ai dibawa we. Jero beki remet kayaan anak kekayaan ileuweung beki loba dedemit anu ngageugeuh di ileuweung kaganggu ku ieu Bima loba nu biraat itu kaayaanana. Nanging Bima kekepetekeuh dina kayakinanana wireh alim jalirejang jilu jalin ciluncat mulang udara tina tali gada. Serius di tengah leuweung ngadak-ngadak aya kaendahan anu luar biasa. Kaendahan alam anu luar biasa di tengah leuweung ngadak-ngadak aya patamanan. Cor-cor cai nu harerang, kemang-kemang warna-warni dipapaes malara pantes. Sing horeng ieu tempat anu ngageugeuhna hiji makhluk pikasieun kayaanana. Arya makhluk teh kakasih Bandung Bandawasa. Hari Bandung Bandawasa ti hiji dewa anu kenging kutukan ti para dewa. Wireh ngalakukeun hal-hal anu teu hade di sawarga. Nyata bobogohan sareng kabogohna Dewi Widarmi. Atuh ieu duanana dikutuk di leuweung. Itu jaring carita. Hari dikutukna teh Dewi Widarmi jadi batu. Nanging upami di tepihan ku ieu Bandung Bandawasa jadi manusia biasa deui. Nanging upami digabruk jadi batu. Parantos puluhan tahun kayaanana ieu Bandung Bandawasa ngadagor-dagorkeun salirana kana batu. Amun teu parantos awut-awutan jalaran unga dinten ngadagor-dagorkeun kana batu. Tapi Dewi Widarmi dina danget ayeuna di tebihan ku Bandung Bandawasa ngajirim jadi manusia biasa deui. Bari gogorowokan hayang dirawu di pangku. Ngan saukur bisa ngaluarkeun cisoca murubut masahan pipi. Atuh ieu ge Bandung Bandawasa sami ngajerit maratan langit kosiak maratan jagat.
ningali Dewi Widarmi anu gugu pai gitu kaayaan Widarmi engkang gerarawu pangku kaula engkang tubah jajaran cerita Widarmi bojo akang Nyai Gelis engkang gerarawu gerapangku ye kaula tobah tulungan dewa coplokeun hukuman kula dewa coplokeun hukuman kula dewa nyeri perih geus kepikir lanawirang geus kasorang teu kuat mandanganana kabina-bina teuing dewa hukuman nepi ka kieu-kieuna Wah Nyai engkang nyeri aing nyeri dewa leuwih hade pae dewa leuwih hade pae ngan saukur tiasa netep parijeng geget kagerehana Dewi Widarmi anu tika tebihan ngajirim dan jelema buku pai parijeng nangis ngacerit maratan langit kocak maratan jaga Rupina anjen ngaraos ayak kecap musaati tegada dilisankeun tapi enak dirasakeun satrawening taman hate taya daya mangtung kasih luka cipta mangsa tepang nu nembongan mangsa setia rasa dada rasa hemat jadi pamangkana setia Usen rasa kabacan ngayu rakit tresna setia lea pasrah ikhlas sadar
anjeun panutan rasa geus janji moal rek lancak linci anjeun tetep nu sahiji karasa dedasihna nu nyaah aya tandingan jadi pamuntangan nu mawa rasa ating terima. Widarami bojo akang gelis leuwih hade pae ngabale bangke ngajampana bugang tibatan akang teu kauntun tipung katamang beas laksana kapeduriat kanu gelisnya Widarmi meureun kadeleubeun pakarasa leuwih waas lamun asup ka kamar guguling nu digugulung dipake ti lem ka eling nyai dewa lagrageun hampura ka kaula dewa geus teu kuat ulah disiksa rasa ayeuna leuwih hade kaula langsung dipaehan jeung tibatan ayeuna kaula ningali kiwari geureha anu ngajerit maratan langit nguceak maratan jagat Widarmi ya akang nyai bakal ngarawu mangku salira nulis Kang nyai ngalan ya kau laga brongkan ya Kang kena ramu kenapang kuda ya kau langkang ya Bandung Panawasa teu paribasa notok-notokeun maneh bade ngaramu mangku ieu Dewi Widarmi gelis nyai engangkang kaula bisa jadi batu deui nyai nastiker sayang dumampara barang pada digabruk ku ieu Bandung Panawasa ngadak-ngadak ieu Widarmi jadi batu deui atuh Bandung Panawasa pamenteuna ngacelepet ngana batu kayana nyai gelis akan engangkan ya dewa hampura aing dewa nyai gening kieu karasana Irasi teka tepi duriat teka konta nyai leuwih hade awak nu kasiksa jeung tibatan hate nyai
Ngaranna ge hate dipangpalerkeun ke hese geulis Widarmi. Nyai Bojo Akang anu geulis Widarmi. Hakang moal nyingkah teu pantempatan. Bade satya satuhu ka salira bade ngantosan salira. Dugi kairaha wae anu gelis Widarmi. Duh Nyai karasana gelis Widarmi Bojo Akang Nyai. Nyai Iya Arya Bima utawi Raden Bima dina mangsa lebat kaya wewengkon ngadak-ngadak alim ngababad ngaruksakan aya patempatan margi endahna luar biasa ieu patempatan katingalina atuh ieu Bima larak lirik-lirik dadali kayanana barang ningali aya makhluk nuju nyengcerikan batu. Atuh ieu Bima kaget ningali aya makhluk nyengcerikan batu disampeurkeun ku ieu Raden Bratasena. Datan nirata ngademan Datan nirata ngademan Ewuh mangkulenganana dina manahna ieu Bima galet sok margi aneh aya jelema nyengcirikan batu. Kunaon ieu jelema teh nyengcirikan batu? Nyai gelis Bojo Akang gelis Nyai. Kumaha Nyai? Nyai Akang sono bulan madu jeung salira. Ye jelema teh teu apalun awewe. Karunya teuing ngabong di leuweung. Teu apalun awewe ieu jelema. Nyai Bojo Akang coba teu ka batu bojo. Nyai ieu Bima lami-lami hayang seuri ningali batu di siuman kayaanana nepi ka parantos cipruk. Atuh Bima teu sadar nyengseurikeun ieu Bandung Banawasa anu kiwari nuju nyengseurikan batu kitu jaring carita. Nyai gelis Nyai urang bobo jeung Akang batu rek di bawah hees hayang nyeri cenah. Woi saha nu nyengserikeun aing? Aing what? Sigrap Purna Dewa Sigrap Purna Dewa nafsukan kagila-gila ya kagila-gila ingkang samya kagila-gila bangsat nyengserikeun ka aing. Hah? Denge kusia sangaran aing Bandung Banawasa dengekeun Bandung Banawasa kunaon sia nyengserikeun batu urusan aing bangsat sia teu apal awewe ku aing dibawa yu ka Majenang. Loba awewe dinya ku aing diaprokeun jeung awewe bangsat sia urusan aing. Aing karunya ka sia
Iya batu pamajikan aing Aisyah kumaha pikir ku sia pamajikan sia ada nyeri Bima ngaran sia bener denge ku sia ieu urusan aing bangsat montong pipilan kana urusan aing sia ye aing mah karunya bisi sia can apal awewe bagawe apa maret loba bener bangsat sia bangsat kurang ajar sedepodaran ku aing ye hayu ulang uling ka kota di kota loba awewe dituyu aing teh hayang ka awewe nu lian aing kahayang ieu batu abong jelema leuweung kieu we lamun sia mung ka awewe entok ge haneu tedeuk bangsat setan Nyai akang rek dikaentokeun ay kurang ajar sia Bima bangsat maneh geus kahina kaing hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang Bima dipodaran ku aing dek dibere kangedahan ku aing ini ti aing yu urang ulin ka oyo yu aing bangsat sakulajar dipodaran ku aing sayu pinas tikar sayang dumampara iya Bima teh apaleun Bandung Banawasa teh saha barang Bima bade nyapaki awakna Bandung Banawasa Bima diangkat ku leungeun sabelah tapi Bima dipalangkeun ku Bandung Banawasa melayang di gegana wiyati kayaanana margi tanagana Bandung Banawasa nandingan badak sawidak padisa woi sok besok blok bangsat sih dibalangkeun bawah kumaha Nyai aya jelema gelo bajar teh akang rek dikenal ke jeung entog teh jelema kurang ajar nyangka akang pria teu normal nyangka akang lalaki jahanam lalaki brengsek moal Nyai cing yakin geulis iya Bima dipalangkeun ku melayang di gegana wiyati sanajan Bima muntang kana tatangkalan nanging tatangkalan nu karaput ku tarik-tarikna ieu tanaga Bandung Banawasa duka kumaha nasibna ieu Arya Bima urang teuneun dihandelem hieum gesan sampereun sagurang tunda dihancuang siang gesan alain palati nyopot tinggalkeun ge bakal kasampeur deui tak serius panengahing Pandawa Arjuna kairing Semar Badranaya Sapala Putra anu nyusul Bima nanging jalana beda ia Arjuna lebet ka alas Amar bari jeung remet kayaanana kulebetna ia Arjuna ka alas Amar mancing dedemit anu aya di ieu leuweung margi awakna Arjuna memang sengit kastori angin-anginan atuh kapancing dedemit siluman selemin barakasakan generwo anu kiwari parantos ngariung di payuneun Arjuna nanging teu katingali jirimna malum gaib kayaanana anu apa dengan saukur Semar Badranaya anu apaleun yen ieu Arjuna parantos diriung ku dedemit ya bulan bejakeun kakang silaing kade ulah saomong-omongna leucu ulah Rasulullah eta
HP biwirjang Kade sangat-sangat naleweng walau sangat tibatan sungut lucu Kade Kakang silain gitujang Dunungan geus dikepung kuda demi hari rek ditemongkeun bisi sawan dunungan teh lucu bisi sieun tapi kasieun kabeh ge jang ha ari bapa naon kunyam-kunyam wae cicing jang karasa silain ieu hawa nepi ka kieu sumuhun Pak hawa nepi ka kieu nya banyak nya rada beda pepuringkakan kieu Pak Kade Kakang Semar iya nun aya naon Kang ente ganten cing atos-atos we agan timalan Kakang Badranaya pot abdilan wayahna pot kaula rek istirahat heula anjeun wayahna pangjagakeun kaula bisa sato-sato galak sae lah naon bari saya urang ngarona ieu deuk dunungan letu barunya bari leson siap bari hahalangane ayeuna ngahibur diri di sugane di dieu ngabang berangkeun ka keung aing teh bener keung demi Allah lain naon euy beda hawa lo ngaragu ngarona jeung sidena ngarona urang ngaronda ngidara ngurilingan desa waspada masing iyatna bisi aya kapan tabaya ngapeting kerjana ampling porora aya nu nyaring batang tiris kapusan siduru didudukan anu marondo marondo kasuhunakan memeh marulang bangga naleci kopi Bulana kanggung netamun nyetrok sumpal ku sampel karasya purang lembur nikmat daya apadanna nikmat kehidupan di lemurnya di pakampungan beres ngarona depan ngabubui sampo halo ngeunah gedenya bubui sampo teh diperlukan ku gula beureum alah pedo digigireun cai kopi ning anu ngabudah sepat teh gini ai nikmat di belakang tuhu anjing edan diluhureun pocong moal balik ngarona teh keung ngarona teh euy da kadahareun urang mah moal leuwih ti kitu nya kolot urang baheula mah tuangeun teh sampo nya kolot urang mah sampo huwi talus jagong mata kolot urang baheula mah jara ragjag leuh nya jarang kakenaan ku panyakit ti kolot urang mah sabab tuangeunana ge non kimia tanpa bahan pengawet nya matak paranjang umur kolot urang baheula mah lain ngandung harti non teh umur kumadahareun lain da umur mapan geus ditakar ku umur bengalam ngan bongana urang hirup di dunya aya syariat pikeun ngajaga kasehatan teh di antarana dahareun nya ui cuhcur naon di gurayot tali agrem jalabria gegetuk putri noong awug nagasari nya kremes ngeunah deuleu nya peng-peng ranginang Surabi dahareun urang kota mah ina araraneh kana ceuli deuleu
naon tah dahareun urang kota make jeung aya hot dog. woloh naon hotdog Hot dog teh bahasa Inggris. naon tah Ari hot teh panas, dog ari dog teh anjing. Kabayang anjing keur moyan dihakan. Meureun teu nyegak masih teh. Oh, hamburger. naon deui tah Hambur duit ger pasea. Dahareun teh ararane matak panyakitna ge ararane lo. aneh Urang kota mah make jeung diabetes, nya gagal ginjal, vertigo, jantung koroner, nya beres liver, tuh kanker, amit-amit. Di kampung baheula penyakit naon cing? naon kang Budug. Alah kesrek. Nongtot bool. Bisul beunyer. Turwisen ada renteng. Nya hapur batu. Teu jangar. Maka jeung aya jangar. Katakah dewek magena di kampung hirupnya jauh tidak pamajikan pepanyakiteun. Tuh. Manusia. Nah, deh. Manusia. aneh kang Pararantes teuing leuweung kieu nya. oh kang si juri kadenya Hah? si juri Tahayu jurig di goblok lah eueuh. ayo kumaha ari akang Tahayu sia eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh. eueuh kitu Pernah sia ngadenge berita telah meninggal. Bapak anu karena telah dicekek jurig. eueuh Eueuh. Lamun kageleng beus loba. Matak aing mesin kene ku beus daripada ku jurig. Tahayul. Nu maot mah maot we. nya Manusia. Teu sieun. Iya neng naon kitu. yuk sieun kang lah Manusia. ade sieun baru di Lain sieun tiris. Manusia. Dawale. Dia dawale. Like naon? Urang ludo. Manusia. oh sing lara tukang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. tah kitu Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat tuna jaya nu lingi di sirah cai sang ratu bot putih pemeng manga banyu mingkem. bingkem Balalager jurig di dieu. nya Tos jurig di Bandung balalager. kumaha di Bandung Sang marean kuota. Bah! Rasa sia. Manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh yo. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. sami atuh Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. selamat Salamet weh. syukur Bah! Sok sia. Manusia. Ieu malah jampe nu teu mati lain. Juring na budeg. Ulah, naon kadis teh? Aya naon? Adio. Aya naon aceng? Goblok ya aceng gahi. Aya aceng muklis ya. Aya naon? Aya sora pikageungeun. Sora naon teuing? Belah mana? Belah ditu? Hah? Belah ditu? Belah ditu? Heuh. Sora naon teuing dingikeun? Aslina demi Allah. Bener weh. Belah mana bijina ti hareup itu? udah itu Eta meureun sora naon dingikeun heula. aya kana sok Dingikeun ku maneh. Meureun apa sora naon dingikeun aing teh apa sia sora naon? Ding sia dijempe goblok atuh.
nanya we hayo si teh heh teh set Allahu Akbar goblok jeung nyiduhan ka di teh tenang Ki Garing setan lain garing geuloh jeung bau jeung kental ya eueuh naon dia rek nipu kanu jadi adi beda-beda ting goblok si nyiduhan Ki Garing goblok belah mana dia geulah jadi maya euy manoza tadi gigin sada naon eta naonnya manoza maka eho manoza saha urang mana rek naon rek weh nah goblok sia ya anu ngaran eho teu di Jawa Barat di Jawa Tengah tungtungna belegug rek naon on sama rek naon rek eho na koslet kehujanan manusia serenau lu hayang apa nu kitu eta teh gajah rek ngenog goblok gajah ngenog ti mimiti iraha haji gajah ngenog naon dari akasia goblok gajah ngenog anjing goblok aing kebayang eta gajah ngelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona anjing kita kemana wae sia nu kemana wae gajah ngenog kebayang ngahejeuna eta gajah kecelek teh dogna segede nog puyuh anas tarik ngaheujeun di mana goblok si teh gajah nasi nek puyuh sia gajah ngenog goblok dah wala naon kebayang aya gajah pelung gajah biasa gegede komo gajah pelung eta gajah sakali ngising sakacamatan karungkup ku waduk anjing nyir kulit putih anjing lah geus teh wala naon gajah kate eta gajah kok gede tapi penek anjing nyir kulit putih wala naon asiling lapar justru lapar itu dahar yuk dahar naon bubur gajah setan juga teu moal kadinya anjing bubur gajah uing mah teu beuki bubur gajah mah naon atuh lamun bakakak gajah bah anjing bakakak gajah kumaha ngadangkakeun anda anjing nojosna kunaon ku tiang listrik koplok lagi yang kulit putih goblok yola di mana sia ya di tukang naon aya gajah pindah kontrakan Allahu Akbar anjir kulit putih da ulah anjir jeung keung jeung hayang seuri aing teh aya naon jang cek dewek ulah raribut teh cu ngadon ngaralonyeng sia teh naon sesirian gajahna datang doraka sia goblok ka kolot teh kumaha hayang apa heui hayang lain ka kolot ka gajah ngan bapak aing ka dieu
naon tinggal ku sia aya gajah tulalena sia uted dina sirah tong kitu teh ada wala naon aya gajah membawa kantong rek sekolah PAUD lagi Kolot teh sia sama. Jadi molot. Tita tadi teh gajah-gajah teh ka aing si goblok. Nah, bapak abdi mah gajah. Bapak tong sia. Nih sia ngabahas kantong. Tah nu mawa kantong di dia aing tah deuleu. Nah, tori bapak nurutan gajah mawa kantong. Coba. Si Edan. Kabida-bida ting Edan. Ye jeung ngiduhan ka anak teh. Tege garing. Waduh males ya. Bina-bina teuing babatok sia. Dicentang ku aing sia. Tos lain kekolot babatok sia. Ai. Saya dicarakan teh seuri. Aya gajah darah tinggi. Rek setruk.